sasarangan ibu sadayana. Kompak. Salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dalam salat pun sama Pak. Numawi upami ku urang dilenyepan falsafah Pancasila itu luar biasa mensejahterakan rakyatnya. Upami dilaksanakan falsafah Pancasila luar biasa sejahteranya. Tapi karena ternyata kenyataannya tidak sedikit yang merusak makna Pancasila. Bineka tunggal ika pun sekarang lubah menjadi bineka tinggal luka sekarang. Banyak warga Indonesia, masyarakat yang selalu mempersoalkan hal-hal yang tidak layak untuk dipersoalkan. Ada yang terlebih penting, bagaimana hati kita, bagaimana kebersamaan dan perdamaian itu terjalin untuk mewujudkan keadilan dan sosial yang sejahtera. Itu terkonsep di dalam sholat. Ketika sholat berjamaah Pak, mun sholat nyalira sholatna hiji ganjaranana, tapi lamun palebah berjamaah kabagian 27 ganjaranana, berarti mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan makmum. Nilai sosial sudah terbuat, sudah terproklamir, sudah terwujud dina sholat. Kabagian teh 27, mun sorangan mah urang teh sabaraha tah? Hiji. Dina sholat itu mencerminkan bagaimana keadilannya. Ketika imam salah maka makmum enggak perlu mengusik dengan kencang. Imam misalnya babacaan ke waktu sholat begitu salah suka dicarekan. Salah kan teu itu pelebah imam lepat ku makmum diwartosan subhanallah. Tuh itu pertanda ada hal sosial yang terwujud yang baik. Bagaimana kita bagaimana kita mengajak orang lain, bagaimana kita menyampaikan syariat Islam dengan syariat yang baik, menyampaikan akhlak karimah dengan akhlak karimah. Luar biasa Pak. Dina nalika keur salat imam lepat digenggerekeun, mun imam palebah keur salat tuluy batal salatna, maka wayahna imam kudu mundur ulah hayu we cicing. Imam teh hitut danageun we ulah ku batur tak eta kakare. Henteu adil ketika imam salah, ketika imam ayeuna ngaluarkeun atawa ngalakukeun hal anu matak ngabatalkeun kana salat, imam mundur wayahna sok keluar ganti nu dipengkereunana naik ka payun. Ya Allah, tercipta keadilan sosial bagi seluruh makmumna. Terwujud dina salatnya bupanya. Keadilanana dipimpin ku sasaeun, dipilih ku sasarengan. Pendidikan demokrasi telah terada dalam salat. Luar biasa. Ieu kantos aya cariosan abi janten emut kana salat berjamaah nalika abi nuju turing Pak. Abdi sok turing, sok resep ameng sareng pamuda. Da abdi na muda pamuda keneh matak mun tadi tablik akbar diganti jadi tablik asgor, da leutik begang. Nyumput da begang Kang Nur, tamun Kang Nur zaman maka karek tablik akbar.
Aduh, Gusti meni eces genre Kang Nur. Alhamdulillah ya teh seberasa sih. Secukupnya. Hari mah ibu para ibu sadayana para bapak lantaran tos sagulung sagalang abdi ti kapungkur sareng aranjeuna ngan can pernah teh bobogohan we. Udah bisa disangka Saipul hamil atuh. Mentak henteu bobogohan sagulung sagalang janten tos sareng rencangan we sakumaha ilaharna. Ya Allah biarkan nuju waktos abdi touring sareng pemuda 18 motor lah 38 jami kirang langkung. Angkatnya pada asar baik teu nanyakeun ge. Angkatnya pada asar ti Mangkubumi minta kula macam-macam ke abdi orang Mangkubumi imah wae dipanggul ku kuring. Kulantaran begini mah cangkeul Pak Haji bae digentos sejenten mangku langit insyaallah. Capek manggul bumi wae. Angkat ke panganan pada asar. Begitu di daerah Banyarsari, di Banyarsari di paling kanan kan aya terminal. Di Banyarsari ti pura-pura nyaho ibu mintere. Aya belokan ka Katuhu. Belokan ka Katuhu teh dirinya teh yang Masjid Nurul Hidayah. Ngahaja abi transit kadinya pas magrib teh sabab yakin lamun diteruskeun ka Pangandaran nu aya lain ka kalah salat tapi hayang guat-guat ulin. Lah geus ku abi teh dibelokeun ka mana tah? Ka masjid. Saur abdi teh. Dak, urang salat heula meh jongjon. Ari alasanna mau ngobrolna mah ngopi, urang ngopi heula kan bari salat. Bisa diajak salat mah mungeun. Itu sakabeh diajak sholat dahe, aya we nu mau diajak sholat teh gitu. Urang ngopi urang, oh siap lah urang ngopi tuluh cenah tah sip. Tah keur ngopi kieu kan nyantai urang teh. Urang sakalian sholat, nya leres cenah. Pados jongjon ka ituna alhamdulillah. Abdi ngahaja abdas teh pangpaneurina. Sabab ameh aya generasi muda anu kersa jadi imam. Da yakin di lemurna mah alimeun isin. Euy ai palebah abdas teh pangpaneurina. Begitu abdi abdas pangpaneurina rengse abdas abdi lebet ka masjid pas asup ka masjid sugan teh keur salat keur narago gue kabeh caricing. Nah itu keur narago kieu ditaros ku abdi teh nah geuningan teh salat ieu teh ngantosan Pak Ustad mun urang maot rek kumaha sih ieu teh salat sok we saha nu kapilih nu dipilih nu kapercaya bari bacaanna sae eta jadi imam tuh cenah si itu mah alus bacaangan eraankeun ayeuna mah lain di lembur sok kapayun eta alhamdulillah kersaeun kapayun Pak ngaranna teh Heriju on Heriju gitu jung ka ditu jung ka dieu Heriju eta jang heri teri piwarang kapayun sok nyari kapayun pas kapayun da kulantaran tara terbiasa janten imam panginten di pendidikan ti usia dini teh kedah leres bener-bener mental teh. Begitu kapayun kulantaran tara terbiasa da eta ngalieu keula ka tukang pamitan sigarek umroh. Hapuntenna. Samudaya kalepatan bilih abi aya kalepat heueuh sok-sok jadi imam. Siap kita dikawitan. Nah, sigarek pawe atau sigarek upacara. Siap tadi kawitan. Sok-sok. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Alhamdulillah bacaan anak saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aidina salat maghrib kalebat salat jahriyah. Bacaan teh kan sok ditarikeun. Parbadina bacaan anu kadua rakaat kahiji bingung rek maca nu panjang meureun teu bisa, nu pondok gengsi. Rete. Nah ieu teh heri teh repet. Ari sugan abdi mah meureun mere waktu ka makmum rek maca Fatihah supaya tamat heula tuluy we engke teh meureun maca surah nu kadua sugan teh kitu. Nah geus 3 menit repeh keneh wae. Ngalieu ka tukang nya teu bisa lain. Lain mah diteruskeun atuh kabeh batal salatna. Kacau. Allahu biakari beres dirinya geus cenah seri mah teu bener cenah. Teu tamat di niahna seri mah. Kitu pokna. Kang cenah keneh ku abdi nya sok aya keneh waktu ieu lila. Nu kadua mah teh Dadan Ridwan. Nanti Dadan Ridwan. Ya singkatanana padahal Ridwan teh sae namina mah. Ngan ayeuna mah di ditu mah panggilan jadi Danre teu kaharti kumaha. Da ayeuna mah udah ngaran Abdul Rohim jadi Ohim. Abdul Gopur jadi Opuy. Tina Nasrullah jadi Cupeng teh nyambung ka pan. Aduh, ka kumaha. Nami saya Pudin da Eput panggilanana. Kan teu betah kemana Put tuh. Ya Allah biya karim dan Danre jadi singkatan
cek orang Sunda mah, dan bunga rej mata, bunga mata cileur. Heup ah, sok teruskeun mun abdi mah mun geus heureuy sok tara eureun Bu. Tara eureun gareng hap. Heuh da eureun mah modal. Dikubur cek. Si ibu ieu tadi kakuring ngeledek we. Geus nyebut monyet. Geus nyebut genderuwo. Buta ido dia dititah dikubur orang teh hirup keneh Bu. Ya Allah ya karim nu kadua sumping pas kapal insyaallah abdi setengah sok biasa ibu sakumaha ilahna baca Fatihah dugikeun kana ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bacaan nu kadua ieu mah yakin bakal beres. Maca qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waladdallin. Teu tamat-tamat salat teh. Ngan kulantaran meureun emut langsung sadar teu batal salatna teh. Subhanallah. Langsung ruku biasa diteraskeun. Rakaat kedua sami deui. Beres Fatihah lanjut kana surah nu kadua. Kalarasan da sieun nu panjang mah bisi pabeulit siga tadi diganti ku surah nu pangpendekna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau jor mamumna kabeh tahlil isukna mah. Oh Gusti ya Allah ya Karim. Kembali ternyata falsafah Pancasila sudah termuat di dalam salat 5 waktu. Lumawi hoyong merdeka laksanakeun salat 5 waktu insyaallah sejahtera. Indonesia itu tanah baldatun thayyibatun, subur makmur segala rupa aya, bahkan orang asing oge loba nu hayang meuli pulau di Indonesia, bahkan loba orang asing oge hayang neuneun saham di Indonesia ku sabab suburna, tapi meureun ceuk abdi can nepi kana warobun gopurna. Da loba keneh nu ngalakukeun pamungkaranana. Mudah-mudahan enjing lusa kedepannya Indonesia menjadikan hurriyatan hakikiyatan, merdeka yang sesungguhnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kutipan-kutipan di dalam Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sudah mewujudkan agar kita selalu berpedoman kepada Al-Quran untuk menjadikan manusia yang selalu turut taat patuh akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundina syairma ayat kalamun qadimun la yumallu simauhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Urang sasarangannya hapunten ku pribados teu diserat dina ieu shalawatna dina salembaranana henteu cekap gitu sanes kunaon kirang modal mangakang heri lajeng kalamun qadimun la
فيا بمتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا بمتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. Teraskeun capek dewek ripu ya Allah biakari orang sasarangan ngompakeun manah ngawujudkeun dina manah urang sadayana dasar iman dasar keyakinan kama qala Ibnu Athaillah di kitab Hikam halaman ke-44 Al-Anwaru Matayal Qulubi wal Asrar Anwarul Uluhiyah bil imani wal yakini. Mun iman keyakinan tos calik dina manah maka urang bakal tentram sabab Allah uninga boro-boro kana diucapkeun dina hate bahkan rahasia-rahasia hate ku Allah ka uninga ku hal sakitu ngawujudkeun supaya akidah urang kuat supaya tujuan urang sae supaya urang sadayana bersama bersatu mewujudkan lembur gunung yang berkah mewujudkan karang taruna yang produktif mewujudkan para pemuda dan pemudi yang baik di mata manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersama-sama membacakan aqaid untuk mengingat bahwa Allah mengetahui apa yang kita perbuatkan, untuk mengingat bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, untuk mengingat bahwa kita adalah manusia yang hina, bahwa kita manusia yang tidak mampu, bahwa kita manusia yang tidak mempunyai kekuatan, hanya Allah yang mampu. Aqaidul iman. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hayya nadhkur sifat Allah hayya na'rif wahdaniyatan hayya nadhkur sifat Allah hayya na'rif wahdaniyatan Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman.